Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana kumaha ieu rekan-rekan mang ieu dina YouTube dina channel Edman Dina Mara. Darah mang danget ieu pamagi bae sarehat wargi sadayana nya. Alhamdulillah pami sarehat mah. Ieu mah di mana we ayeuna nya atau khususnya di Jawa Barat di Indonesia umumna mah sareng di luar negeri anu biasa ngadaungkeun dongeng Sunda. Mudah-mudahan sarehatnya wargi. Ada wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Idik Sadin dan di bagian nu ka-20 wargi. Dina bagian nu ka-25 urang nyarioskeun rombongan Bah Aok, Mang Ucin sareng Palebe sareng warga nu sanesna urang Cianjuang. Saatosna milarian Si Kulup di Cianjuang teu kapenak. Teras wanci magrib anjeunna marulang deui ka lemburnya wargi. Kumarjingna carita mangaulu jeung ngadangkeun tang-tang landung pang beberahmana. Kirawan cimagrib rombongan mangrebete geus tarepi deui ka lembur, malah geus ngaliu deui di pakarangan Imah Bilani. Ari keneh Bilani diberi katerangan ngeunaan Si Kulup ku Mang Lebe sok sanajan sakumaha nyaahna kanu jadi anak. Akhirna mah Bilani sadar kana naon-naon nu tumibah. Manehna narima eta nasib kalayan sabar tawakal. Ngingetkeun yen manusia teh teu daya teu upaya, segala rupa angin Allah nu Maha Kawasa. Sajabana ti kitu kalahkeun ku hayoh pada ngalalemu jeung pada ngahibur deui. Anu akhirna Bilani sumerah diri ka Gusti Nu Maha Suci kalayan hate anu bersih. Heuleut sapoe ti saprak Si Kulup leungit di Imah Bilani geus loba jelema mani pabaliut. Kolot budak pada datang awewe lalaki pabuis, jalma salembur tungkep datang kabeh pada hayang nyaksian hajat tiluna Si Kulup cenah. Kitu deui para pangurus lembur sakumaha biasana geus ngariung di Imah Bilani. Utamana Mang Lebe, Mang Ucin jeung Bah Aok di tengah imah jelema sing jaligrah di emper reres di buruan pabaliut di dapur pahibut. Sarerea pada hayang nyabak pagawean saurang ge taya nu nganggur kajaba ti barudak leutik. Sanggi sagala sayagi rupa-rupa sasajen tumpeng dahareun rupa-rupa cau opak ranginang ulen jeung sajabana bayatak di tengah imah pikeun nyayagikeun anu ngariung cenah. Tangtuna ge hanaang sabada tayi teh meme perung ngadoa pok Mang Lebe biantara heula sakur anu ngariung saregep pisan ngabandunganana. Para saderek sadayana nu sami-sami hadir. Sateu acana urang ngalaksanakeun ieu hajat nyatana salametan Jang Kulup nu parantos tilar dunya. Di 3 dintenna duwi ka ayeuna teh. Nya dina kesempatan ieu simkuring atas nami Bilani sejang ngaturkeun rebu nuhun atuh laksana dikabingahan ka para saderek sadayana. Anu mana para saderek sadaya parantos ikhlas nyumbangkeun tanaga harta kadut pikiran kanggo milarian Jang Kulup dugi ka lumangsungna kasalamatan. Tah ti dintenan dugikeun ka 3 dintenna teh mudah-mudahan kasayan para saderek sadaya sing diganjar ku Gusti Allah kalayan ganjaran langkung ageng. Atuh salajengna sumangga urang sami-sami ngaos doa di antawisna tahlil tahmid tasbih sareng ngaos qulhu. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara tiasa ngajantenkeun rahmat ka Jang Kulup anu parantos aya dina kalanggengan. Mangga urang ngawitan. Cuk Mang Lebe bari galindeng maca doa bubuka terus hadiah ka para karuhun ka Mang Ito kan ini Aki jeung ka Kulup kabeh disebutan mika buyut bau jangga wareng udeg-udeg kakait gayung jeung saterusna. Kitu deui ka para nabi deui para sahabat para wali kabeh imut dihadiahan. Beres doa bubuka breng talilan teu dimitian sorana meni ngaguruh mata ketir mani saheng jiga nyeruan kabur. Kawantu anu ngilu tahlilan teh kasida lobana. Malah lain kolot bae dalah barudak ge sasama Si Kulup loba anu ngilu tahlilan. Bubuhan beurang taya anu dipikasieun. Anu mantak teu mata kaget. Namun sorana
maninga gerenggeng teh matak marulingkak bulu punduh. Para ibu-ibu harita ngariung sarelea di dapur. Jarempe ngadedengekeun nu tahlil, malah bilanih ge melu ngariung bari ngeluk tungkul jiga nu bararingu. Dina kayan kitu sabenereun imah bilani imah jempe harita teh. Sabab jelemana tamplo kabeh ka imah bilani. Sarta ngariung pasedek-sedek jeung padedet-dedet. Anu henteu kabagian imah nya ngaliu we di pakarangan. Di tatanjakan anu terusna kalembur. Harita aya hiji jalma keur ngadigle bae leumpang, lengkahna tenang salse pisan. Dina cangkeng ngagantel korang anu pinuh ku lauk. Dengan katuhuna nyakal jejer, oreng eta teh si kulup geus nepi ka sisi lembur. Paromana wargi marah mai semun gumbira pisan. Tapi barang sroga harita ka imah nu pangsisina, si kulup rada ngarenjag. Lantaran kaya lembur teh kasida ti iseunana. Panon poe kasida bengrasna tapi lembur ti iseun. Bari lempang teh pok si kulup ngomong sorangan. Na kamarana ieu umat teh yeuh. Apan biasana mah wayah kieu teh sok rame, barudak leutik raya parulin. Tukang nyieun tambang sok ngajaran tul di buruan bari nguntai. Tukang nyeunan lampit sok ngadaluk ngarautan wilah. Tapi nah ayeuna jempe mah ni teu kadenge sora-sorana acan ye. Teu beda jeung lembur kosong. Palang siang aing teh nyasab deui ye. Moal lembur siluman mah kitu. Tapi da sidik eta teh imah si Ohim tah. Kalereunana imah Mang Ahon malah tuh geuning aya masjid jeung gardu ronda. Tapi kamarana cenah Mang Kelukna ieu aduh napa rae kitu. Panulit euing ketang pokona mah aing kudu buru nepi ka imah. Aing geus hayang tepung jeung emak, tangtu mak bungaheun nempo aing datang deui bari mawa lauk loba. Ceuk si Kulup bari ngagedig lempangna di gancangan. Tapi kakarage sabara lengkah geus meuti kadenge sora nu ngagerenggeng handaruan. Kadenge mani angin-anginan turu naek. Sakapeung tarik sakapeung alon, atuh reg si Kulup teh harita ngarandeg deui wargi. Terus sirahna teh didengdekeun ngadedengekeun eta sora teh. Bikelila biki jelas, komo lamun kabeneran aya angin anu maju ka si Kulup mah. Sorana ogi manita teh lapisan, pok si Kulup harita nyarita deui. Heuy duduh, jiga-jiga sorang tahlilan eta. Bener caritaan bapak teh tela aing teh geus 3 poe yeuh teu balik ka imah. Jiga nama eta teh keur ngahajatan aing tah. Aduh bingung yeuh. Kumaha carana supaya aing teu disangka didiwa? Beuh, tetela pikiraneun ieu mah yeuh. Ceuk si Kulup bari leung harita ngahuleung mikir sajeroning ati. Alisna katara kerung, kulit tarangna oge ngariut sarta panonna rada meletet. Laila gek si Kulup teh diuk dina batu sisi jalan. Leungeun kencana nyekelan tarang, mikirna ulang pisan lantaran percaya kanu disanghareupan teh tetela matak bingung. Sanggi sandalila nya si Kulup seri sorangan jiga nama geus menang ilham pok ngomong lalaunan. Bener urang siahaun juang mah mun ngadenge sora kokol sok pahibut kula teh kalaluar ti imah. Ieu teh rek digunakeun ku aing sangka nu keur tahlilan bubar bari jeung teu ngaruksak hakaneun. Sabab lamun aing ujug-ujug jol mah tangtu sarerea riab da lumpatan bari ngagalai tumpeng. Aing teu tega nempo tumpeng jadi korban, mangkaning dijieunna mah lila eta teh. Tada teuing indung aing teh kaheuleunaana meureun. Lamun hakaneun kagalai teh bubuguh nya rek nakolan kole aing mah ieu mah. Jadi ceuk si Kulup bari jung nangtung leos indit di ngajugjug ka gardu ronda. Kabeneran ada jauh ti imahna, jadi moal buru-buru kapanggih ku balarea. Di mana sora kokol geus ngurunung, tangtu imah bilani bakal kosong. Sakurang-kurangna moal medet teuing, paling-paling aya sawatara jalma. Tekung selila wargi si Kulup teh geus nepi ka gardu ronda. Sok manehna nunda jejer salse pisan. Gap kana panakol kokol, kalayan teu loba dicatur, hiuk trong kokol ditakolan tarik pisan. Terus ditihtirkeun lambat pisan, kituna si Kulup bari cudag cideg nempoan kepala bah imahna. Suganan aya jalma nu murudul muruka manehna.
atau bugu we keur makayan lembur teh sepi jempling ari pek aya sora kohkol anu sakitu tarikna sorana maning ngelentrug minuhan lembur barang ngadenge sora kohkol jep nu tahlilan ngadadak jempe lirga anggat incak jempling taya nu kadenge Mang Lebe jeung Mang Ucin sakadapan mangan ukur bisa silileret kitu dinu sajena silileret jeung baturna atau bungkus sora kohkol beuki jelas bae lantaran sora tahlil geus teu kadenge deui tungtung napok Mang Lebe nanya ka Mang Ucin Bang Ucin saha tanu nakol kohkol wayah kieu apan jalma-jalma teh ampun kadarieu kabeh ieu teh nah yen kumaha kitu patanya ceuk Mang Lebe bari ngareret harita teh wargi ka Mang Ucin sakabeh anu ngariung panonna tamplok neuteub ka Mang Ucin serta narungguan jawaban nyaduka teuing atuh Mang Lebe apan geuning gadi tadi di dieu rek nyaho ti mana eta nurutkeun emutan Mang Lebe saha tah asa mata kaget manusia teh nya da teu gagabah atuh nakol kokol mah daya kapentingan anu ngaradak mah ulah eta teh ceuk Bang Ucin kalah malik nanya nya eta teu nyaho kuring ge Mang Ucin aduh kumaha atuh nya lamun urang tarampoh heula lah keun lae tahlilan mah hatuna heula engke lamun geus boga aman urang teruskeun deui bayan ada kumaha atuh dina kayan kieu mah sanajan teu umum ge kapaksa we jadi kudu umum ceuk Mang Lebe deui ayo atuh kitu oge lah sok atuh Mang Lebe ti payunnya jawab Mang Ucin bari jung nangtung terus Mang Lebe oge nangtung malah tungtung nama sarerea marilu nangtung tuluy turun ngalit kaburuan geus kitu burudul maruru ka gardu ronda awewe lalaki pahibut paheula-heula komo barudak mah manilu lumpatan ngan bilanih nu tingilu turun teh manehna ngan ukur pindah diuk ti dapur ka tepas kitu ge sanggeusna nutupkeun panto dapur sama bisi aya anjing unggah ngaranjah sasajen ejeung tumpeng kaayaan di imah bilani wargi ngadadak jempe harita dahareun atuh bayatak di tengah imah ari jalmana riab maruru gardu ronda kocapkeun ayeuna si kulub barang nempo jalma nu ngabrul muru ka manehna reg nakolna kokol teh eureun gap kana jejer useup gandeang limpang mapag anu ngabrul barang pas sarandog teh di jalan sareang aran deug jiga nu keuna ku tanung terus sarolohok nempo ka si kulub anu keur ngagandeang bangun salse barang geus tetela gero Mang Lebe ngoceak lantaran jelas katempona si kulub ririwak si kulub ceuk Mang Lebe bari seret ngangkat samping sarungna degreug lumpat mani notog-notogkeun maneh atuh buriak deui sareak kalabur bari singgorowok nyebut ririwak barudak sing koceak nu labuh mani blag-bliglug terus sing koreja tarudang deui deregdeg lumpat di babaranting jeger sediteu merang lantaran lumpat nate pabaliut teu puguh tujuan atuh kolot-kolot sing gorowok barudak oge sing koceak deui awewe sing jerewet atuh aki-aki ge ting jerit nempor ririwa pabebeurang mah garasana asa leuwih sieun sabab katampa bungkeuleukana kalayan jelas ari si kulub barang nempo anu sing baretek lalumpat teh teu galider jongjone leumpang kalayan tenang manehna pura-pura teu nyaho bae malah teu dideret-deret acan nu kalabur teh tujuanna dengan sarupa nyata hayang buru-buru tepung jeung indungna malah pok ngomong sorangan tetela gede gunana kokol teh sakali nakol manusia sing bertek lalumpatan teu burung kalabur geuning jelema teh tangtu tumpeng aing selamat ya apaan bisa dihakan meureun ku aing tetela anger wae kalakuan Mang Lebe sabatur-batur teh sakali borangan tetep we borangan sing aing anu hirup disangka ririwa aduh kacida teuing ieu mah ceuk si kulub bari ngagendig lempang muru ka imahna wargi sadayana dina channel YouTube channel @Mang Dina Mara anu nuju ngadawkeun ieu dongeng Sunda tanapi carita Sunda wargi sadayana nya sakali deui Mang Dina ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana parantos komen dina acara dongeng nya wargi na mengapunten beri henteu kawaler kitu tah
Nya wargi sadayana ngaturkeun nuhun ka sadayana nya. Oge atuh salajengna paling penting ya wargi subscribe-na yeuh. Bunyi lonceng, like share-na lah. Dan terus pisannya wargi sadayana. Tau gituna mangga ka sadayana wilujeng ngadangkeun bae cerita Sunda sok sanaos mang nepikeun dongeng pamugi tiasa ngahibur manah nya wargi sadayana. Mangga atuh nama urang lajengkeun bae judul si Kulup karangan Kilik Sabagian anuka 20 genep kanggo dinten dia. Wilujeng ngadangkeun duikeun karengsena. Sajajaran si Kulup nyerengeh bae lantaran asa kapi asem ngadenge durdarna anu linggaran panto. Jadi tuti dia singgorowok anu menta dipanglaankeun tulak panto. Lantaran loba anu di luar kene mangkaning panto geus ditulakan dasieun di riwa. Kacaturkeun bilani barang ngadenge nu ribut singgorowok teh mani ngarenjag. Terus tuturubun turun kaburuan aret kabalebah gardu maksudna hayang nyaho kana naon-naon kajadian. Tapi kakara oge ngareret di haripeunana geus ngadigleus si Kulup anu leumpang ngadeuketan ka manehna. Atuh siak sakujur awak bilani teh ngadadak paranas tiris. Duurna nyerocod panon molotot teu ngiceup-ngiceup, aya ngagero teu bisa lantaran ti corona asa mangpatan. Atuh rek ngejat oge wargi sarua wae teh bisa bilani teh. Sabab sukuna ngadadak leuleus taya tangan pangawasa wargi. Tungtungna ngagibrig di bibir imah. Gadona mani neroktok jiga nu kabulusan. Bunga pacampur jeung sieun. Bunga na peda nempo si Kulup, sieun pedah dianggap geus maot. Tapi si Kulup teh disangkari diwana cenah. Nempo kaayaan bilani kitu, si Kulup mani ngarong heap tina awahing kuatir. Jauh kene pok si Kulup nyarita, "Ma, mana nangonan ieu teh? Ulah ka bawah lieur ku nu lieur mah atuh. Kudu boga pendirian sorangan ari jadi jelema. Apan emak teh sok mah patahan kitu ka uing. Tapi nah ayeuna emak anu kitu peta, ulah ka bawah ku sakaba-kaba emak teh kudu nangtung dina sampean manyalira, ulah nangtung dina suku batur. Lantaran lamun batur labuh emak ge bakal ka bawah labuh. Sing kuat dina pamadegan sorangan mak. Batur sieun teh ulah ngiru sieun, lamun can puguh nu dipikasieunna. Apan geus loba conto. Jalma nu borangan masuk cilaka ku pola sorangan. Cik si Kulup bari terus lempang ngadigeutan indungna. Barang nyaritana tamat manehna geus aya di haripeun bilani. Sedeng bilani kalah kabeh colohok ngadenge si Kulup nyarita kitu. Tapi ayeuna mah lolobana ngarasa bunga. Atuh lumayan awakna rada harampang sarta ti corona asa ngamplong pok bilani nyarita. Jadi ujang teh saha atuh nah ririwa atawa lain cik kuring bere katerangan nu yakin ngara tenang jeung puguh hareupeunana saha ujang teh nu sabenerna cik bilani harita bari undur-unduran lantaran si Kulup jiga anu rek ngarontok da puguh sono kanu jadi indung teh. Tapi barang nempo indungna undur-unduran masih Kulup oge henteu wani ngarontok haditu teh. Sok sieun kalakahna maan cilaka pok nyarita di kabilani. Ma, ulah wakaloba tatanya atuh mak lah. Ayeuna mending oge urang ka imah heula. Lantaran goreng ari ngobrol di buruan mah. Sajaman ati kitu uing teh kasidang ngarasa laparna mak. Sugane di imah geus aya gidahareun. Engke lamun uing geus seubeuh dahar kakara urang ngadongeng. Cek si Kulup bari neuteup ka indungna. Tapi bilani teu ngajawab kalaka molohok jiga nu hamham. Lantaran bilani teh can ngarasa yakin nu aya di haripeunana teh si Kulup atawa ririwana. Nya kulantaran caritaanana teu dijawab si Kulup teh ngomong deui, beunteun teu ngomong deui kalacat unggal ka imah, kaloyong ka dapur maksudna rek nunda korang jeung useup. Tapi kakara nepi ka tengah imah si Kulup mani celohok. Lantaran nempok kandaharan mani bayatak rupa-rupa, tapi tungtung namanya si Kulup teh seuri. Pejitna karasa melulit deui guprak jejer useup ditunda, parosot lung korang dibalangkeun ka pojok imah. Kalian teloba carita gek si Kulup diuk di tengah imah, sila mani mendeko, gap kana si kopi, lek diinum, tapi kakara ge dua kali nyeruput si Kulup mani ngelel.
lantaran dicokot teh cikopi pahit. Aduh gancang diganti ku anu sejen. Untung manggih anu ngeunah. Si kopi sagelas maningan sakilat geus ledis deui. Geus kitu gap harita kana cain teh, lak-lak diinum. Sagelas beak sakaligus. Sanggeus beres nginum cai 2 gelas, si kulup rada bingung lantaran bariekeun. Teuing mana heula nu kudu ti heula di dahar. Duk tu napok ngomong sorangan. Aduh, pesta besar aing mah yeuh. Aduh, yeuh kahakanan segala aya. Aya bakakak hayam, aya tumpeng, aya bubur bodas, bubur beureum, aya kupat, aya leupeut, aya cau, aya wah. Loba geuning yeuh. Aduh, mana heula nu kudu dihakan ieu teh. Tapi mending tumpeng heula. Untung haneut keneh ieu. Aduh, hani ngebul kieu ieu. Kabeneran keur mah lapar aing teh. Biasana mah lamun balik nguseup teh aya nu kieu, paling-paling kejo jeung sambal goang. Ceuk si kuluk barigap kana piring kosong, bles didedetkeun kana awak tumpeng. Atuh disodok harita diala congcotna, buringkal blek dina piring breh katempo isina. Aya endog di beulahan, aya kumeli, aya daun salam, malah aya daging hayam sagala rupa. Atuh deker si kuluk dahar bangun nikmat pisan, maningali mande luak lieu. Wargi sadayana ari bilani harita sajungjungan mah ngahuleung deui. Pikirna mandeg mayong atau aya sieun aya. Rupa-rupa pertanyaan ngagulung dina hatena. Sanggeus sadalila bilani rada teger hatena. Red kakenca red kakatuhu nyatana nempoan tatanggana, tapi tetela saurang ge teh nu ngulampreng di buruan. Sararea ngaringkep maneh di imah masing-masing. Kayan ngadadak jadi simpe, sepi jempling lir di pajaratan. Tungtuna katayap bilani ngadegetan panto. Dibarengan ku jajantung udag digdug, maksudna mah hayang nyaho kana kalakuan si kulup. Gegedena mah hayang yakin nah anu asup ka imah teh si kulup atawa diriwana cenah. Sanggeus dina deget panto, terus bilani nogel noong ka jero imah tina liang kunci. Lantaran pantona ditutupkeun ku si kulup. Barang bre tetela ku bilani katempoeun. Katempoeun pisan wargi. Ari teh si kulup keur ngalimed dahar tumpeng. Nempok ayan kitu pok bilani ngomong sajeroning hatena. Na geuning liwa teh beukieun tumpeng itu. Mending geus beak saparapat na amuing-amuing narawog-rowog teuing nya tuh dari liwa teh. Tetena lain di liwa lamun kitu mah. Sawal nurutkeun beja mah ari nu kasebut bang salah lembut mangan ukur diseseup pungkul. Tapi nah ieu mah beak jeung sagala rupana. Yakin anak aing eta mah. Ceuk bilani hatena arita ngagerentes. Sanggeus mikir kitu jeung bilani cengkat. Terus mukakeun panto lalaunan. Kalacat unggah ka imah, atena geus muleuh da hayang nepungan si kulup teh. Bilani hadita teu mikirna naon deui, sok sanajan anu aya di imahna teh riwa. Bilani boga tekad dek nyang haripan sakumaha biasa ka manusia bae. Kitu ceuk pamikiran bilani harita. Atuh anu matak manehna teh rada teger. Sanggeus ari jero imah katayap leungpang lalaunan dina palupuh, mani ampir teu kadenge sorana. Bareng geus nepi ka tengah imah reg bilani ngarandeg. Terus neuteup ka si kulup nu harita keur ngaguarkeun isi tumpeng. Kop si kulup nyokot endog sabelah am dihuapkeun, terus dicapek mani cacamuilan. Bilani beuki kaget nempo kalakuan si kulup teh. Kayakinanna beuki kanal wae, yen eta teh lain diriwa, malah kawani bilani jadi nambahan. Tungtu napok bilani nanya ka si kulup. Ujang eta teh jang kulup lain. Ceuk bilani bari tetep ngajanteng tukangeun si kulup. Ari si kulup red ngareret kanu nanya. Sunggutna manikeun cacamuilan bari barang dahar teh. Lak neureuy mani bari rada euleugeug nya seuri pok ngajawab. Ulah kaget mah. Uing teh geus nilai teh anu teu mangi dahar mah. Kabeneran aya tumpeng tur haneut keneh, mangkaning jerona nog jeung daging hayam. Bugu uing teh mani kaasa ditonjok congcot mah. Ari Ujang teh saha ngaran? Cik bilani penasaran. Ari emak dapat nanya kitu atuh.
Apaan mate geus nyaho uing teh kulup anak emak anak Mang Itok naha make nanya deui. Ulang ngalilir maneh mah sok urang dahar mending oge ah. Ceuk si kulup bari deker dahar deui. Lantaran alasna can beak. Ari Bilani teh nyarita di kala neuteuk bae ka anakna. Ila-ila gek diuk gigireunana. Malah bakat ku hayang yakin sakejur awak si kulup diteuteub. Diteges-teges sukuna dengan acelina buukna irungna jeung sagala rupana anu katempo. Gitu deui papakean anak. Tapi tetela taya bedana jeung si kulup. Atuh pok Bilani nyarita di jero hatena. Tetela anak aing ieu mah. Sabab sagala rupana oge sarua taya nu dipikeun sasieun. Tapi na tas di mana atuh si kulup teh? Piraku 3 poe teu balik kaayaan anggar kieu. Aduh, teh jiga-jiga tas nyaba jauh. Ah, kenek diantep heula ku aing mah. Cina sebeuheun lah dahar. Kitu cenah ceuk geurentes ate Bilani. Kituna teh bari ngusap beungeut. Serta terus istighfar sabaraha kali. Ku jalan kitu hatena beuki teger bae. Sedeng si kulup terudat reret jongjon bae dahar beakeun hancana. Heuleut sawatara waktu wargi si kulup teh eureun daharna. Terus kokocok ledak-ledak dilapkeun kana bitisna, bibirna kotap-ketap jiga nu hayang keneh. Beuteungna katara mani buncir eureuleu teu bangun nikmat. Tapi sakitu geus teu rab teh can kapok kalagap di kana cau raja sasiki. Terus dipesek belewok di dahar mani cacamilan. Teu lagi cauna geus beak ret ka iduna pok nyarita. Ma, aduh. Ma omatnya mah ulah ham-ham sing yakin jeung sing percaya ka uing mah. Anu aya di hareupeun mah teh lain diriwa tapi anak emak anu ngaran si kulup. Kulantaran kitu geus ulah palhak-palhok kitu mah ah. Sok geura bagiakeun kadatangan uing, piraku mah teu sono ka uing. Ceuk si kulup ari teh bari neuteub ka Bilani. Sedeng nu diteuteupna bani ngarenghap narik napas, dilapok nyarita rada pegat-pegat. Ujang anak emak. Tas di mana atuh bujang teh? Manika malinaan teuing ulin teh. Nyar-nyar pika melangen kolot. Ujang teh geus dihajatan, malah ina teh hajat tiluna ujang. Ceuk Bilani harita bari walewe jiga rek ceurik. Ngan untung kahibur ku si kulup anu nya kakak seuri. Atuh langitan deui picerikeun teh. Nah ari mah bat jiga nu bingung. Tenang ya tuh mak, pokona mah ayeuna uing geus salamet mak. Sarta geus bisa ngariung di jeung emak. Cenah eta keur hajat tiluna ah keun wae mah da pokona mah ngeunah dahareunna mah. Pokona mah waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Bina dicekapkeun duikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda nya wargi dina channel YouTube channel Manggina Mara. Carios atau napi dongeng Sunda dina judul si kulup bagian anu ka-26. Pamugi ieu dongeng Sunda wargi katampi kalayan kabingahan nya landong hiburan landong pangberahmana daripada ngalamun teu bugunya wargi. Kugituna kawargi sadayana mandinang haturkeun nuhun. Oge sekali diulah hilap subscribe nya wargi diantos pisan. Hatur nuhun wargi sadayana urang pungkas dicekapkeun duikeun ka dieu bae. Sekali deui hatur nuhun kapratosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.